siswa mah parantos 27 tahun. Mohon leres asli. Sakieu dadeg pangadegna, makanya jangan panggil aku anak kecil paman. Da leutik oge dicabakna ngagadean. Jadi misalkan lamun aya parawan yang mau daftar mengisi kekosongan hati saya, silakan untuk parawan masih halal mencintai saya, untuk nini haram. Anu resep balanja mesenan paket ibu, anu resep ngomongkeun batur oge ibu, anu resep ngagosip di ditu di dia ibu, anu resep nyorocos ka salakina ninggang salaki teu boga duit ibu, anu sok susulumputan nyokot duit tina dompet salakina ibu, anu sok nganjuk tara bebeja ka salakina ibu, namanya komplit atuh. Ka Sohor, ka Bogor, Reang, ka Tangerang, ka Carita, ka Jakarta, ka Sebut, ka Garut, ka keluar ka Banjar, ka Celup, ka Aun-Aun, ka Koncara, ka mana-mana, ka Saudi Arabia, Indonesia, bahkan pangnyong colangna salam marcapada, yakni bulan dilahirkeunana junjungan alam Nabi besar Muhammad. Hakikatna Allah anu nyiptakeun, syariatna urang bijil tina liang nepi ka di dunia ieu bapak-bapaknya banting tulang neangan duit diisuk nepi ka burit kesang badag kesang leutik kalaluar demi ngabelaan liang cenanya jeung kaya di mana urang maot bakal asup deui kana liang mentak datang tina liang balik oge kana liang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacibeureum meuli rambutan, meuli hayam jeung meuli tales, duka perem duka nundutan, ngajawab salam menila leles, ngajawab salam menila leles. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan, manawi gerah harudang sorana rada tarikan, sorana rada tarikan. Siap saklidi siap, semangat siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun sing laloba duit. Jalingeurnya karena duit mah ibu-ibu ge nya. Jalingeur. Nu ngajawab salam didoakeun deui sing tiasa angkat ka tanah suci Mekah. Hoyong ka Mekah hoyong. Hoyong ka Mekah ibadah haji hoyong. Entos daftar. Hor saha nu rek mawa atunya. Adi can daftar mah. Tapi mudah-mudahan atunya sing aya nasib angkat ka tanah suci Mekah. Asal sing getole ngadoana nya. Kumaha ngadoana tengah peuting mah. Iya ibu-ibu bapak-bapak osok udang ti peuting osok. Osok ka mana? Kacai cenah. Kacai teh ngadon pipis yang halus jujur ya. Entos pipis jorok setinggi sang heula obe heula nanaon teh nya. Entos pipis sare deui ih uyuhan teu barau hangseur atunya. Ya ari ngomong teh sing bener Bu. Entos pipis ngisang entos ngisang calana pake deui astagfirullah etanya nepi ka poho teu make calana ibu. Lain ieu orang dia manggeus kebiasaan sugannya tara make calana tara ngisang ieu amit-amitnya kade ulah kitu euceun insya lanjut.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man pariha bina parih nabihi. Al-hadis. Sebelum melanjutkan, para jamaah sadayana ngadoakeun heula ka abdi. Siap ngadoakeun abdi? Siap. Awas pokona lamun di dieu bapa-bapana cicing wae henteu maca amin didoakeun balik di dieu sing nyasab ka imah nini mending nyasab ka imah nini mending amin. Oge awas ibu-ibuna lamun cicing wae henteu maca amin didoakeun balik di dieu salakina sing kawin deui ka cemimin. Aya cemimin aya mending salaki kawinna mending amin. Bu, satuju salaki kawin deui. Bapak-bapak satuju kawin deui. Satuju cenah ibu. Arek satuju ibu-ibu arek. Oh, pasti saya teh moal dah. Parawan parawan. Awas parawan. Lamun cicing wae henteu maca amin didoakeun sing dilamar ku aki-aki. Mending dilamar ku aki-aki mending amin. Jawab sing kompak parawan, mending dilamar ku aki-aki apa dilamar ku abdi? Slepeunya. Pemuda pemuda, awas pemuda. Lamun cicing wae pemuda teu maca amin didoakeun balik di dieu sing jadi pemuda IPTN. Naon IPTN? Ikatan Pemuda Telat Nikah garis miring jomblo. Aya di dina jomblo aya. Saeutik loba. Lamun di karungan menang sebar karungan. Ulah karunya nya. Saya yang jomblo ya, tapi tenang yang jomblo. Jomblo itu bukan berarti tidak laku. Lebih tepatnya terlalu mahal untuk dimiliki. Kumaha barudak? Tapi saya doakan ya yang jomblo mudah-mudahan dikasih pasangan yang setia. Karena setia itu mahal gitu ya kan? Nggak bisa dibeli dengan uang, betul? Apalagi di zaman sekarang loba anu modus. Betul. Ngomongna I love you tapi tidak berani mengajak penghulu. Ngomongna sayang cinta tapi tidak berani mengajak ke KUA. Bisa memberikan coklat tapi tidak mampu memberi seperangkat alat sholat. Ngomongna kos nu heueuh pannya. My darling, my honey, happy baby sweetie, aku hampa tanpamu. Aku galau tanpa dirimu. Aku berjanji akan membawa kamu ke pelaminan. Pretai ucing di sangguan. Nupi kabobogohan we menang 5 tahun ari kawin jeung babaturan sorangan. Mentak nu panggil heula-heula na nyeri hate, betul? Maka awas, hati-hati dengan seseorang yang mencari modus. Makanya saya berani mengatakan laki-laki yang baik itu, laki-laki yang sejati itu adalah laki-laki yang takkan berani menyakiti hati seorang wanita. Karena wanita itu bukan diciptakan dari tulang tangan laki-laki. Karena wanita bukan untuk dipukul, bukan untuk disakiti, betul? Wanita bukan juga diciptakan dari tulang kaki. Karena wanita bukan untuk diinjek-injek. Wanita bukan juga diciptakan dari tulang punggung. Karena
bukan tulang punggung keluarga, tetapi wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri dekat dengan hati, supaya tempat wanita itu selalu ada di sisi menemani. Karena wanita itu sukanya disayangi, dicintai, bukan disakiti. Betul? Kumaha barudak? Alhamdulillah. Tapi Bu, tidak semua laki-laki suka menyakiti hati seorang wanita. Henteu kabeh lalaki kitu aya nu bageurna. Betul? Makanya jangan bilang laki-laki semua sama suka nyakitin. Maaf, karena setiap laki-laki juga punya perasaan. Betul? Mentak sing karunya kalau laki teh ulah sok nyeri ya Bu, salaki teh nya sok gerak lamun awewe ibu-ibu maot sok saha nu rek ngagotong lalaki nu nyolatan, lalaki nu nguburkeun, lalaki nu tahlilan, lalaki mentak sing nyah kalau laki teh ulah sok nyeri. Makanya saya berani mengatakan lagi, wanita yang baik itu adalah wanita yang takkan berani menyakiti hati seorang laki-laki. Paham? Alhamdulillah. Kembali deh, siap mendoakan abdi, siap. Moga-moga sim abdi sing panjang yuswa, sehat walafiat, ditambah-tambah rizki anu halal, anu berkah. Lamun rizki berkah bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, pulangnya mampir dulu ke Jeddah, beli oleh-oleh tasbih sama sejadah, berikut kopiah. Alhamdulillah. Para jamaah sadayana lanjut. Langkung tipayun sabada nyanggakeun tahiyatul mubarakah, puja anu janten panghias raga, timimiti urang muka kana ieu acara urang sanggakeun ka Allah anu maha kawasa. Puji anu janten panghias ati, timimiti urang ngaji urang sanggakeun ka Gusti anu maha suci. Syukur anu teu tiasa diukur-ukur ku insinyur, ku direktur, ku gubernur, komo ku tukang cukur moal kaukur. Nya eta rasa syukur anu ngajantenkeun panolak takabur, timimiti urang kumpul urang sangakeun ka Allah anu maha luhur. Nitih wanci nu mustani ninggang mangsa nu lugina, cunduk kana waktu nu rahayu ninggang kana mangsa nu waluya. Takdir tetiasa dipungkir, qadar tetiasa disinglar. Anu alhamdulillah dina ieu dinten sim abdi tiasa kempel ngariung jeung anu ditiung. Pak amprok jeung hok jeung nu make androk, patepang wajah jeung nu make kopiah. Dina ieu haplah mubarakah, mugi kumpulna urang sadayana di tempat sing dikucuran rahmat sareng magfirana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teh hilap oge teh kakantun yang saya hormati, para salawat sinarang salamna mugi salamina dilimpah curahkeun, dikucurkeun, dikocorkeun ka baginda alam, baginda tercinta, pimpinan di atas pimpinan, pemimpin anu cinta umat, pemimpin penegak keadilan, pendobrak kebatilan dan kemungkaran, yang memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal, yang mana arak dan yang mana teh kotak, yang mana alkohol dan yang mana teh botol, yang mana panggung pengajian dan yang mana panggung dangdutan, yakni Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, Nabi besar Muhammad. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabiin, atba'u tabiin, khususna umum napikeun jami'ul muslimin wal muslimat selaku umatna Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal. Tehilap oge ta kakantun yang saya hormati, para guru, para kiai, para ustad, wabil khusus yang saya cintai, yang saya hormati, terutama kiai setempat. Urang doakeun guru-guru urang, para kiai, para ustad dipanjangkeun yuswana, disehatkeun badana, dibarokahkeun ilmuna, amin ya robbal. Tidak lupa yang saya hormati aparat pemerintah,
baik sipil maupun militer. Dari mulai Bapak RT, ayah Bapak RT ayah, Bapak RW, Bapak Lurah, alhamdulillah napa hadirnya Bapak Lurah orang kersana Bapak Bapak entisnya urang doakeun aparat pemerintah urangnya terutama ieu Bapak Lurah kepala desa Sangyangnya sing dipanjangkeun yuswana disehatkan badana amin ya robbal alamin. Teh hilap oge yang saya hormati para panitia anu parantos ngorbankeun harta tenaga pikiran yang sajabana mudah-mudahan sing dibalos ku Allah ku pahala anu berlipat ganda amin ya robbal alamin. Tila poge ka para jamaah sadayana anu hadir di tempatnya anu sakieu seueurna alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, remaja, remaji, remako, rematik katu terorombeheunananya. Insyaallah sadayana kempel di tempat. Mudah-mudahan sadayana urang sadayana kempel di tempat sing dipanjangkeun umurna. Anu teu damang sing disehatkeun ku Allah. Bilihna ibu-ibu bapak-bapaknya anu barogah hutang mudah-mudahan balik di dieu sing lalunas kabeh hutangna. Nitarariki amina curiga ya ibu-ibu biasanya nu tarik amina berarti galede suarana ceu mah hutangna cenanya anu teh nyebut amin ka karak eta bu loba hulang-hulung mikiran hutangnya. Mentak sing lalunas amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ibu bapak ieu daramang sadayana daramang alhamdulillah. Ibu bapak nembean ieu ningali ka abdi nembean ningali ka abdi paingan atuh di tempona teh ieu teh nya Allahuk siga mujair ka saatan ieu teh nya atau pandangan pertama begitu menggoda. Semoga pertemuan pertama ini menjadikan kita sebuah keluarga di dunia wal akhirat yang selalu menyimpan rasa rindu dalam kalbu antara diriku dan dirimu. Makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka kenalan. Perkenalkan ibu bapak, nama saya itu adalah Muhammad Sofandi. Saha cenah? Abdi tiasa disebat Ustad Cabe Rawit, tiasa disebat di Ustad Deret Deunya, tiasa disebat di Ustad Cilik. Timbul pertanyaan ti bapak-bapak, jang Ustad cenah ari linggihna di mana? Alhamdulillah bapaknya abdi linggih di Kampung Belendung, lain Melendung kadenya, Kampung Belendung, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Abdi asli orang Bogor bu pak. Timbul di pertanyaan ieu ti ibu-ibu jeung parawan anu kararepo, jang Ustad cenah ari yuswana sabaraha taun. Nah, diam-diamnya udah tahu ini muka-muka pada kepo semua ini. Alhamdulillah ibu bapaknya kia-kia oge abdi mah yuswa teh tos ayaan. Kia-kia oge abdi yuswa mah parantos 27 tahun. Mohon leres asli. Sakieu dadeg pangadegna, makanya jangan panggil aku anak kecil paman. Da leutik oge dicabakna ngagadean. Oh maksudna tanggung jawabna sok ngarares wae ibu-ibu mah nya. Kade sapukeun Allah ya rabbana. Oh timbuli pertanyaan tini. Jang Ustad cenah ari statusna kumaha? Bejakeun ulah. Alhamdulillah status abdi masih jomblo happy. Masih single.
Jadi misalkan lamun aya parawan yang mau daftar mengisi kekosongan hati saya, silakan untuk parawan masih halal mencintai saya, untuk nini haram. Atau nini mah teu beukinya. Bikin baik atau maka aki-aki. Banyak. Ibu bapak sadayana darama. Alhamdulillah ianya nu hadir meuni seueur ibu-ibu alhamdulillah. Abdi ceramah ka mana-mana, kamari ka Bandung, terus ceramah deungkeun ka Subang, ceramah ka Majalengka, ceramah ka Garut. Alhamdulillahnya ibu-ibu kompak, pasti nu hadir muludan rajaban pangaosan, pasti nu lolobana teh nu hadir teh ibu. Mentak ibu-ibu itu hebat, kompak Pak. Betul? Makanya saya jujur, lamun ngaji eueuh ibu-ibu teu rame, sebab anu sok ngaramekeun mah ibu sok anu angkat ka pangaosan lolobana ibu, anu angkat ka pangajian lolobana ibu, anu angkat muludan rajabat lolobana ibu, anu resep balanja mesenan paket ibu, anu resep ngomongkeun batur oge ibu, anu resep ngagosip di ditu di dia ibu, anu resep nyorocos ka salakina ninggang salaki teu boga duit ibu, anu sok susulumputan nyokot duit tina dompet salakina ibu, anu sok nganjuk tara bebeja ka salakina ibu, namanya komplit atuh. Mentak ieu di neraka oge lolobana ibu. Alhamdulillah. Ilik itu alhamdulillah cenah. Nah, tapi insya Allah di dia mah ibu-ibu nasarolehahnya alhamdulillah. Daraek make tiung nutupan aurat. Di dia mahnya teuing balik di dia mah. Mentak kanyahoan da ieu ibu-ibu teh nya nu tara make tiung jeung nu osok da beda ka tempona. Nu tara make tiung nya kari-kari aya make tiung lagi nyengso. Rek diomek kumaha-kumaha oge nya. Ulah dibenarkeun we atuhnya sing kanyahoan sia teh. Tapi Bu, saya bangga ka ibu-ibu. Kunaon sebabna? Sebab kita semua dilahirkan ku ibu-ibu, betul? Kita semua para orang-orang soleh, para kiai, para ustad, semua lahir dalam rahim ibu-ibu, betul? Can aya bejana lahir dalam rahim bapak-bapak. Kumaha ngajuruna atunya? Piraku borojol tina liang tai meureunnya. Mentak cuma lahir kita semua dalam rahim ibu-ibu, betul? Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Para jamaah ibu bapak sadayana, lanjut ngaosna urang anu singkat padat melekat dan nu penting mah urang balik mawa ilmu nu manfaat. Ngaji encana naon geus kana berkat wae pikiranana nya, hayang menang ilmu nu manfaat. Maka ya abdi ge jujur, abdi jauh-jauh di Bogor di ulam ka dieu ka Majalengka, jujur we abdi mah bupanya abdi teu hayang naon, hiji we abdi mah hayang loba dulur. Astagfirullahnya eta ka kiai menis ujan bae duit teh nya, hayang loba dulur. Yuh lamun urang geus loba dulur mah kadituna bakal gampang menta dukungan ti para jemaah sadayana ti Bapak Lurah. Hayo kana duit bae ieu ibu-ibu di dieu mah moal beres-beresnya. Ya lamun geus loba dukungan tah kakara kadituna bakal gampang menta doa ti para jamaah sadayana. Pan tadi didoakeun entosnya. Hayo kana duit bae ieu nya hararejo ibu-ibu ya sigana. Betul? Lanjut. Ibu bapak sebelum dilanjutkan saya mau tanya, lamun mungkin dina ceramah Nasim Abdi aya nu kasinggung rek ngambek moal, rek ngomongkeun moal, rek nyeri hate moal, rek balali, nu bener moal balik. Jamaah
Lanjut. Masih kuat, masih semangat, siap nepi ka beres, siap cak pokona awas. Lamun ieu acara encan beres, encan ditutup ku doanya, ulah waka balik. Pokona lamun ibu-ibu bapak-bapak ieu acara encan beres, ibu-ibu jeung bapak-bapak balik di heula bisul bujurna pokona mah. Siap nepi ka beres, siap. Alhamdulillah. Lanjut. Wios leutlah wios. Wios leutlah Pak, Bu. Alhamdulillah. Entos dia. Siapa? Lanjut. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Menit anu paciwit-ciwit, jam nu paantai-antai, waktu anu patunggu-tunggu. Hari berganti malam, matahari berganti bulan. Bulan disusul ku tahun anu beruntun. Anu mana hiji bulan anu pinuh ku kamuliaan, anu mengandung sejarah anu luar biasa, anu aya momentum berharga pikeun jalma anu takwa. Nyaeta hiji bulan anu tos masyhur ka Cianjur, ka Sohor, ka Bogor, reang ka Tangerang, ka Carita, ka Jakarta, ka Sebut, ka Garut, ka keluar-keluar ka Banjar, ka Celup, ka aun-aun, ka Koncara, ka mana-mana, ka Saudi Arabia, Indonesia, bahkan pangnyong colangna salam marcapada, yakni bulan dilahirkeunana junjungan alam Nabi besar Muhammad. Anu alhamdulillah kalayan titis tulis di ajali guratan kalam anu maha kawasa. Urang sadayana tiasa kempel ngariung dia tempat sejak ngagungkeun memperingati kana kelahiran anak Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa urang sadayananya tahun ka tahun, urang sadayana masih kena dipercanten, dititipan umur sampai saat ieu urang bisa hadir muludan. Alhamdulillah. Eta alhamdulillah. Ternyata ibu bapak peringatan Maulid Nabi diayakeun, diramekeun, lain di dia hungkul dulur, tapi seinternasional seluruh dunia yang bermazhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah serentak kompak di mana datang bulan Rabiul Awal umat Islam mereka adakan peringatan Maulid Nabi bawa ningku bunga. Alhamdulillah. Eta alhamdulillah. Maka orang kudu bungah berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Ya ibu bapak, kira-kira orang sadayana bungah tah henteu? Bungah tah henteu? Alhamdulillah. Lamun orang bungah berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sesuai pangandika Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki annal farah bi maulidi sallallahu alaihi wasallam matlubun. Saknyana bunga atas kelahiran Nabi Muhammad matlubun, diparentah, dipuri. Naon elatna bi qaulihi ta'ala, sebab aya pangandika Allah ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wallahu alam bi muradih. Kul ucapkan ku anjeun wahai Muhammad, kalawan fadl Allah, kalawan kurnia Allah, kalawan rahmatna Allah. Saha rahmatna Allah? Rahmatna Allah adalah baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad. Maka dibaca ayatna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tepati-pati kami ngutus ka anjeun wahai Muhammad angin jadi rahmat ka sakabeh alam. Jadi jelas ieu Kangjeng Nabi teh jadi rahmat pikeun sakabeh makhluk, pikeun sakabeh alam. Margi ibu bapak, lamun teu aya nurna Kangjeng Nabi, lamun Kangjeng Nabi teu diciptakeun ku Allah, moal aya ieu langit jeung bumi jeung isina, betul? Makana aya hiji, lamun urang ningali kana riwayat, kana sejarah,
di zaman jahiliyah loba jelema arembungan boga budak awewe. Di zaman jahiliyah saat acan diutus Kangjeng Nabi loba jelema arembungan boga budak awewe. Kunaon sebabna? Sebab awewe ieu lemah, diajakan perang teu bisaeun. Jadi beban lalaki mentak harita kene ieu loba awewe anu dibunuh hidup-hidup. Terus lamun teu dibunuh hidup-hidup eta sok dikubur hidup-hidup Bu Pak. Eta di zaman kapungkur saat acan diutus Kangjeng Nabi. Tapi sabada saparantos diutus Kangjeng Nabi ke alam dunia, alhamdulillah awewe sangat mulia, awewe sangat terhormat, nepi ka diagungkeun ku Allah, dimuliakeun ku Allah, diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an ayat surat An-Nisa. Betul betul nepi ka ditaekeun Pak, darajatna awewe 3 tingkat bedana ge jeung lalaki. Pan aya qosidahna sok dinyanyikeun ku ibu-ibu qosidahnya, Ceu Mimin, Ceu Eba, Ceu Eis sok dinyanyikeun. Nyanyikeun ulah, nyanyikeun tong rek nyawer moal. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, melahirkan. Nah jadi bekian ke ieu lagu tehnya. Tapi insya Allah ibu-ibu mah ridho mengandung deui, melahirkan deui, mengandung deui, melahirkan deui. Eueuh kakapok kenapa hebatna awewe teh eta. Da ngajuru teh lain perkara anu gampang, nyeri. Benar teu Bu? Nyeri henteu ngalahirkan, nyeri henteu. Nyeri henteu. Ari nyieuna henteu cenah Pak. Rek teh nyeri kumaha atuh bayangkeun tarohanana nyawa. Makanya ya Allah ya Rabbana, puluhan urat saraf putus ketika ibu-ibu ngalahirkan seorang anak. Mentak pantes ieu tarohanana nyawa. Makanya saya bangga ka ibu-ibu, sebab ya arurang teh anu hadir teh dilahirkeun ku ibu-ibu arurang teh bijil tina liang awewe. Makanya ya ibu-ibu itu hebat, ibu-ibu itu hebat, bisa ngabijilkeun orok tina liang. Mentak urang teh atuh dulurnya kudu saladar hirup teh euy, eling-eling kana liang atuh hirup tehnya. Atuh da ya hirup urang mah teh jauh tina liang. Da urang mah ya ka mana-mana teh pasti mamawa liang, da dina awak urang mah loba liang. Betul. Hakikatna Allah anu nyiptakeun, syariatna urang bijil tina liang. Nepi ka di dunia ieu bapak-bapaknya banting tulang neangan duit diisuk nepi ka burit, kesang badag kesang leutik kalaluar demi ngabelaan liang cenanya. Bahkan ieu budak pemuda, budak bujang neangan parawan jang calon pamajikaneun teh anu aya atuh heueuh eueuh liangan momodaikeun nya lalaki oge. Jeung kaya di mana urang maot bakal asup deui kana liang. Mentak datang tina liang balik oge kana liang. Bahkan ke bapak-bapak peutingnya engke peuting rek neangan. Oh maksudna liang panto imah rek balik sok ngareres wae Ceu Mimin mah nya. Aya Ceu Didier, Ceu Mimin aya, Ceu Eis aya, Ceu Titin aya, Ceu Kokom aya. Ilik itu di dia komplit keneh. Asli di Bogor mah geus paraeh ibu. Di dia mah komplit kenehnya, alhamdulillah. Mentak begitu besarnya perjuangan seorang ibu. Mentak kade barudaknya sok sinyaah ka indung. Oge bapak-bapak sinyaah ka pamajikan. Mentak margi salaki ya, salaki anu mulia teh salaki anu sok ngamuliakeun pamajikan. Salaki anu
hebatnya salaki anu teu wani tunggal teunggel ka pamajikan da kade awe mah lain lawaneun betul betul kade ieu mah awe teh dinyenyeri di kasaran terus melakukan KDRT di zaman ayeuna loba laporan ka polisi kasus kekerasan dalam rumah tangga betul lalaki hungkul eta teh anu jadi korban anu di penjara anak ibu-ibu aya henteu teu aya ibu-ibu mah karena ibu-ibu itu nggak suka kekerasan ya Bu ya ibu-ibu itu nggak suka kekerasan Pak ngan lamun teu heuras ngambek kitu doang ibu-ibu teh deh ieu mah kumaha ya Allah ya Robbana pamajikan hiji-hijina dinyenyeri bae puguh-puguh ya salaki teh nya pamajikan teh ya HP-na aya nomorna aya terus WA-na aya dar salakina SMS-an WA-an teleponan jeung pamajikan batur sok aya nu kitu di dieu sok aya eta teh nu kitu teh ngaranna keuyeub apal keuyeub apal kepiting keuyeub teh apal keuyeub apal ari keuyeub ye matana sok nempo ka mana ka hareup nempona mah matana mah ari leumpangna ka mana ka gigir nu kitu teh ke keuyeub puguh-puguh ieu pamajikan teh hayang jajan hayang ngabaso hayang nyeblak salaki boga duit kalau ngajajanan pamajikan batur eta teh keuyeub sok sing tarik ibu sing tarik bantuannya puguh-puguh salaki teh geus boga pamajikan hayo kalau salingkuh jeung pamajikan batur eta teh keuyeubnya nu sok salingkuh teh eta teh ngaranna keuyeub ayeuna loba bupanya perselingkuhan dimulai di kalangan artis bahkan di kalangan masyarakat betul maka awal mulana teh tina HP dari WA turun ke hati makana gara-gara nyekel HP jadi loba WA-WA-an gara-gara nyekel HP jadi loba salingkuhan jadi loba saling nusok salingkuh teh kitu teh naon cenah ngaranna keuyeubnya puguh-puguh di dieu teh keur aya acara muludan pangaosan hayo ieu jelema teh teu daek hadir teu daek ka pangajian eta teh ngaranna keuyeubnya anu kitu ge sami puguh-puguhnya ieu teh pamajikan teh awe teh hayang dibonceng hayang naik motor salaki boga motor kalau nggak boncengan wae batur lalaki nu pika awewe eta teh ngaranna ojek nu kitu mah ece lain keuyeub sia teh ye keuyeub mah tara motoran ojek mah atuh ulah disarwakeun yang keuyeub beda deui nya muntak kade urang ulah hirup siga keuyeub bahkan saur Syekhuna Abuya Anilgom Sukabumi bahasana teh kieu Bu Pak kun kal bancet wala takun kal keuyeub kartos maksudna kieu hirup kudu siga bancet tong siga keuyeub ari bancet mah miwarang sesuai jeung praktekna ari keuyeub mah nitah tapi teu sesuai jeung praktekna anu kitu teh keuyeub mantap kade urang ulah hirup siga keuyeub jadi atuh kembali deui lahirna Kangjeng Nabi ka alam dunia urang kudu bunga berbahagia bungahna urang kieu ngayakeun muludan memperingati muludan sok sanajan urang tehnya tahun kamari muludan tahun kamarina deui muludan deui tahun kamarina deui muludan deui urang teu bosan-bosan ngagungkeun memperingati maulidna Kangjeng Nabi tidak ada kata bosan kalau untuk Nabi betul karena kita cinta kepada Nabi bahkan ieu panitia rela ngorbankeun harta tanaga pikiran jeung sajabana kena apa karena cinta kepada Nabi dan sebab urang mah ibu bapaknya
cinta lain ukur dina biwir hungkul, cinta lain omong kosong hungkul, cinta butuh bukti. Betul? Karena definisi cinta anu sakumaha cek Imam Busiri, innal muhibba anil uzali fi somami ayah sabu anal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa mudharimi. Memang definisi daripada cinta anu sakumaha cek Imam Busiri, sesungguhnya cinta itu tersimpan di dalam lubuk hati yang sangat dalam, di antara tetes duka jadi tangis air mata. Itulah cinta. Karena kalau kita udah cinta itu ya, lamun jelema geus cinta, geus dirundung ku rasa cinta geus asup kana ati sanubari peureum kadedeurekeun, beunta kakarasakeun, sumarambah kana bayah, ngagantung dina jajantung, sumilit dina peujit, ningali kararas ngagantung siga kabogoh anu nangtung, ningali batu ngadungkuk siga kabogoh anu ngaringkuknya, ngaliwat pakuburan asa ngaliwat patamanan, ngaroko jarum coklat asa ngaroko ji samsu, ningali leho nongtot asa ningali rujak pukatnya. Jadi kecinta mah ya jauh di jugjug anggang di teang, mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur, teu karasa capena daku sabab naik ojek. Atuh mau capek nya kitu deui ieu panitia. Tahun ke tahun peringatan Maulid Nabi diadakan, ngorbankan harta tenaga pikiran. Kena apa? Kena cinta kepada Nabi. Jadi intina orang nanya, cinta lain ukur di Nabi wir hungkul, cinta lain ukur omong kosong hungkul, cinta butuh bukti. Apapun yang kita miliki kita korbankan untuk Nabi. Bagaimana cara ngabuktikan cinta orang ke Nabi? Urang harta dikorbankan, tenaga dikeluarkan, apapun yang kita miliki kita korbankan untuk Nabi. Bahkan tidak cukup dengan harta saja, tidak cukup dengan tenaga saja. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, alaikum bimahabbatil ulama wayahna jeung wayahna sing cinta sing deudeuh sing nyaah ka para alimil ulama. Kita cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib, kiai, ustad, ajengan, kita sama dengan cinta kepada Nabi. Dalam hadis Nabi dikatakan, man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Sing saha jalma anu ngamulyakeun ai ahabba tegasna mika cinta, mika deudeuh ka para alimul ulama, kata Nabi maka sama dengan cinta kepadaku. Saha jalma anu cinta ka kami maka sarua jeung cinta ka Gusti Allah. Saha jalma anu cinta ka Gusti Allah maka ku Allah bakal diberikan fasilitas surga. Alhamdulillah. Jadi lamun ditarik benang lurus nama kieu ibu bapak, lamun urang cinta ka ulama maka sarua jeung ngabuktikeun cinta ka Kangjeng Nabi. Lamun urang cinta ka ulama maka sarua jeung cinta ka Gusti Allah. Lamun urang cinta ka Gusti Allah maka ku Allah bakal diasupkeun ka surga. Pertanyaanana, ulama, kiai, ajengan, ustad anu mana nu ku urang kudu dimulyakeun teh dulur? Ulama, kiai, ajengan, ustad anu ku urang kudu dimulyakeun teh adalah kiai setempat, kiai setempat anu urang kudu dimuliakeun, anu kudu dihargaan teh anu deket heula. Coba pikir ku urang ya bupanya, lamun di lembur aya nu maot sok saha mending keneh neang kiai anu jauh apa nu deket? Nu deket heula apa nu jauh heula? Nu deket heula, betul. Da dipikir-pikir mah ya urang teh loba ngarepotkeun kiai setempat, sedangkan urang butuh ka kiai, betul. Sok giliran tengah peuting aya pangabutuh sanajan gegedor ka imah kiai da leungit ka era ku pangabutuh mah nepi ka kiai kerti brasare diganggu ku urang, nepi ka kiai tengah peuting muka panto pan poho teu make kolor kiaina. Heuh lulumu keneh atuh kada kudang sarenya diruaskeun.
samping moroso teu mana teuing kabayang urang teh nya geus ngariweuhkeun ka kiai teh sebab urang butuh ka kiai. Sok urang buktikan geura ibu bapaknya. Tahlilan ka kiai matang puluh. Bantuan atuh sia mah cicing wae. Tahlilan ka kiai matang puluh. Nuju bulan ka kiai kamaotan. Betul? Jadi atuh urang mah yeuh Bu Pak. Ti barang gubrag lahir ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urang butuh kana doa kiai ustad ajengan. Betul? Maka kade awas omat ulah macam-macam ulah ngamusuhan kiai komo jauh jeung kiai hirupna bakal cilaka. Entong ngeda akhirat di dunia we heulaanan jelema hirupna jauh jeung kiai hirupna jauh jeung ulama hirupna hararese. Jelema ayeuna ya Allah ya Robbana salah kaprah dielingan ku kiai teh ngalalawan bahasana teh kieu masing-masing kiai ngeunah bae eta ngomong masing-masing ka kiai. Kumaha lamun ku kiai dilawan saruana hayo, kumaha lamun kiai nyerenteng saha nu rek nahan. Cuk kiai teh heuh alus lah hirup teh mending masing-masing. Dia maut mandi sorangan, salat sorangan, dikuburkeun sorangan. Kowe aya nu maut mah kiai anu nguruskeun. Betul? Betul? Nepi ka kajadian aya jelema maut pamajikanana datang ka imah kiai bari ceurik. Ditanya ku kiai teh kunaon ece make ceurik salaki abdi maut kiai ai terus. Oh cenah ieu teh masyarakatna entos kumpul ieu teh kiai ngan eueuh nu bisa nguruskeun nungguan kiai. Kumaha ceu kiai teh? Ece bejakeun nya ka salaki ece anu geus maot masing-masing. Hayo lamun rek lawan saruana coba. Lamun eueuh nu bisa nguruskeun atuh piraku mait mandi sorangan moal bisaeun. Terus pirakunya mait dilolop-lolop kana kulah atuh moal bener atuh. Cuk budak mah teh nu panggede nanya geus dah eueuh nu bisa nguruskeun mah. Ieu mait taekeun we kana mobil lah. Rek dibawa ka mana? Ka setim. Anjir, mait di setim. Gilo susu sekalian atuhnya kabayang di setim. Dielapna ulah make anduk diulah, make kanebo meh tere garing. Terus make kitnya meh herang. Terus ulah dibawa, ulah disolatkeun, ulah dibawa ka masjid, bawa ka showroom nu kitu mah siap kredit mayitnya. Heuh tuh mah nu kitu mah nya. Oh kiai teu butuhnya ditinggalkeun maka kalabakan. Kade urang teh butuh ka kiai ustad ajengan. Terutama kiai setempat. Maka awas yang menjalma hirup geus wani ngajauhan ulama, wani ngajauhan ustad ajengan kiai. Sakumaha menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dina kitab Nasuihul Ibad anu disarahan ku Syekh Nawawi Al-Bantani, falaula bi'ilmil ulama lasara nasu kal bahaim. Andai kata jikalau seumpama ieu lamun jelema hirup nanti geus jauh jeung kiai anggang jeung ajengan, jauh jeung bimbingan para alimul ulama, hartina tara daek ngaji tara daek ngadengekeun papatah kiai, mangka eta jalma kalakuanna teh bakal kaya kal bahaim, bakal seperti binatang, bakal kawasa sato. Sok geura urang praktekeun ibu bapaknya. Iya ibu bapak orang dia apal teu kana monyet, apal kana monyet apal. Sok ari apal mah jawab sing kompak supaya tetunduh. Siap? Semangat siap? Sok ku abdi ditesnya. Ari monyet sok dahar tara, monyet sok minum tara, monyet sok salat tara, monyet sok nan sare tara, monyet sok salat tara, monyet sok ngaji tara, monyet sok puasa tara, monyet sok sedekah tara. Taranya akur. Coba ayeuna giliran manusia. Jawab siap sing kompak siap, semangat siap. Sok dites di ku abdi ibunya. Pak. Ari jelema sok dahar tara, jelema sok minum tara, jelema sok sare tara, jelema sok salat tara,
jelema sok ngaji tara, jelema sok puasa tara, jelema sok sedekah tara. Atuh dulurnya lamun aya jelema ieu teh pagaweana ngan dahar nginum jeung sare doang. Dititah salat teu daek, ngaji oge teu daek, puasa oge teu daek, sedekah oge. Nu kitu teh betul betul. Atuh lamun di dieu aya RT na tara salat berarti RT na oge ilik itu wanian. Abdi kata wani nyebut RT kakitunya. Iya orang di wanian. Makanya kita RT na aya hadir. Tuh aya hadir RT nanya. Maaf ya Pak RT nya ulah kasinggung. Pak RT ya disaruakeun jeung monyet sote lamun Pak RT na tara salat. Jangankan Pak RT, rek RW na kah, rek lurah na kah, ya lurah nanya, rek camat na kah, rek presiden, bahkan rek kiai, rek ustad, kang ngaran-ngaran berani meninggalkan sholat anu kitu layak disaruakeun ejem mo. Betul? Mata kurang babat kabeh. Benar iya benar. Benar iya benar. Makanya saya mau tanya lagi ke ibu-ibu ya nya. Bu Araya, Bu Araya, buaya. Lamun ibu ya boga salakinya. Pagaweana teh naon ngusup. Bu, tukang ngusup hirupna moal maju-maju moal. Pokona maju bararasa we pakaianana. Atuh heueuh nya mentak anu ngusup ulanan ulah maju cicing. Betul? Lamun ibu boga salaki. Pagaweana teh naon hardolin. Nyaho hardolin nyaho? Dahar modal ulin. Giliran dititah salat teu daek salat. Sedangkan anu disebut guer muhtarom. Naon ari guer muhtarom teh nyaeta lian hayawan anu teu dimuliakeun ku Allah. Salah sahijina makhluk anu teu dimuliakeun ku Allah ranking kahiji teh ternyata lain monyet. Saha atuh? Jelema anu teu daek salat 5 waktu, jelema anu ninggalkeun salat 5 waktu teh lebih hina tibatan monyet. Terus jelema anu samodel kitu teh ya peutingna sare ngaredeng ejeung ibu berarti ibu teh sare ejeung jeung salaki. Astagfirullah eta ibu-ibunya jeung monyet cenah ibu-ibu ya Allah. Wanian ieu nya ka lalaki aluh. Jeung salaki eta teh euceu nya. Kitu-kitu ge salaki euceu eta teh. Ngalamun tara daek ibadah, tara daek salat maka karak eta kalakuanna siga paham kartos. Jadi ketika jelema hirupna jauh jeung bimbingan para alim ulama, jauh jeung kiai anggam jeung ajengan, ternyata kelakuanna bukan hanya akan seperti binatang tapi bakal lebih bejat, lebih anarkis, bahkan lebih predator daripada binatang buas. Lain ieu jadi malalotot ka abdi kieu itu. Hampura ieu beuki ka di abdi ngaos beuki peureus kajen. Moal ngambek, moal jadi hate, moal ngomongkeun, moal mere berkat. Jadi ketika jelema hirupna jauh jeung ulama, anggam jeung ajengan, ternyata kelakuannya bukan hanya akan seperti binatang, tapi bakal lebih bejat, lebih anarkis, bahkan lebih predator daripada binatang buas. Survei membuktikan. Ibu bapak orang pernah teh ningali dina beritanya aya berit bunuh diri gara-gara krisis ekonomi. Aya tante tuh aya. Tapi ibu bapak orang pernah teu ningali dina berita aya jelema bunuh diri gara-gara krisis ekonomi. Aya tante saeutik loba leuwih becat tibatan satu. Tuh seeleku berit jelema jauh jeung ulama teh betul. Terus ibu bapak ya orang pernah ningali dia teh dina berita aya anak hayamnya, aya anak hayam wani ngabunuh indungna sorangan. Aya tante
tuh aya. Tapi ibu bapak orang pernah teu ningali dina berita aya budak dikandung 8 bulan ku indungna, disusui selama 2 tahun, anak tumbuh besar menjadi dewasa, anak wani ngabunuh indungna sorangan. Aya tah henteu saeutik loba leuwih becat dibatan satu tuh seeleh dewe ku anak hayam jelema jauh jeung ulama teh betul. Terus ibu bapak iya orang di apal kana careuh apal careuh teh musang lagu sabagus apalnya. Jangan dulu beranjak kemana-mana, saya akan kembali setelah pesan berikut ini. Tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, itu tandanya Anda kurang cairan. Maka dari itu silahkan leueut caina terlebih dahulu. Wios leueut deh wios. Alhamdulillah. Lanjut ya, lanjut. Asli masih semangat santunuh. Lain kira-kira ieu lanjutkeun nepi ka jam baraha? Jam 5 burit. Alhamdulillah. Berarti di dieu mah ahlinga ngawadul pirakunya ngaji nepi ka jam 5 atuh. Lanjut. Nepi mana? Wajar rupana. Ruas kaget. Tadi ngaos nepi ka mana tadi teh? Jadi gede kieu ieu. Nepi mana tadi ngaos poho deui? Oh, careuhnya, careuh. Bu, eta careuh goreng akhlakna euy. Eta careuh teu kaup aya hayam sok ditewak sok dihakan. Ngan careuh mah wajar-wajar wae boga akhlak goreng patut sebab teu boga akal. Kumaha cenah lamun jelema boga akhlak seperti careuh eta mah lain wajar nu kitu mah kurang hajar. Malah jelema mah boga akhlak seperti kitu teh leuwih ti careuh Bu Pak. Survei membuktikan lamun careuh ngahakan hayam paling hiji 2 anu dihakana, tapi lamun jelema geus katempelan ku akhlak careuh lain hiji lain 2 anu dipalingna tapi sakandang dipaling kabeh betul. Lamun duit teh mah lain 100 200 anu dipalingna tapi miliaran lebih bejat daripada careuh. Tuhnya urang teh eleh di wae ku careuh. Jelema hirup jauh jeung ulama teh betul. Kitu dampakna jauh jeung ulama teh Bu Pak. Bahkan ayeuna para ulama lain saukur dijauhi tapi ayeuna geus loba para ulama disakiti, dicaci, dihina. Ya Allah ya Robbana kade lamun urang cinta ka Nabi berarti kudu cinta ka para ulama. Lamun urang cinta ka Nabi berarti kudu cinta ka para habaib, kiai, ustad, ajengan umat kadenya. Ulah wani-wani ngagogoreng habaib, kiai, ajengan, ustad bisi dikutuk ku Kangjeng Nabi jaga di yaumil kiamat kadenya. Geus puguh ye orang kafir mah teresepeun ka Kangjeng Nabi, teresepeun ka para habaib, ulama, kiai, ajengan, ustad. Justru da orang kafir mah rek ngancurkeun umat Islam. Mentak tingali dulur urang nu aya di Palestina nya seagama Islam tempo dibararunu ku orang-orang kafir Israel nya nepi ka puluhan juta anu maotna Bu Pak. Mentak kurang doakeun Palestina sing disalametkeun ku Allah, sing dimenangkeun ku Allah. Terus eta orang-orang kafir, orang-orang Israel sing dihancurkeun ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Mentak dibejakeun dina Al-Qur'an oge sakumaha kebencian orang-orang kafir ka umat Islam. Walang tarodo angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Wallahu alam bimuradih. Orang-orang Yahudi jeung orang-orang Nasrani moal ridho jeung moal tenang dina hirupna lamun ningali umat Islam nyepeng pageuh dina agamana. Tapi Yahudi jeung Nasrani ridho suka tenang dina hirupna lamun ningali umat Islam loba nu milu agama Yahudi, agama
Nasrani mentak sengaja Allah ngabejakeun kebencian orang-orang kafir ke umat Islam supaya umat Islam lebih hati-hati, supaya umat Islam lebih waspada, supaya umat Islam lebih mempertahankan karena keimanan. Naon margi na ieu nya? Margi ieu iman teh Pak mangrupakeun hiji butir inten berlian anu bakal mawa kebahagiaan dunia sareng akhirat. Oge masalah mempertahankan keimanan lain masalah nu gampang. Komo di zaman ayeuna geus kaasupkeun zaman era teknologi, era informasi, era globalisasi. Zaman ayeuna geus loba bahasa era, tapi awas kade jangan sampai terjadi zaman era ngaji, era sholat, era puasa, era sodako. Boleh zaman berganti tapi iman jangan sampai mati. Boleh zaman berubah tapi akidah jangan sampai goyah. Boleh zaman berganti tapi iman harus tetap di hati. Naon margina ayeuna nya? Beki kadieu orang-orang kafir semakin berani menghancurkan orang-orang Islam, semakin berani menghancurkan umat Islam. Umat Islam dihancurkan secara perlahan-lahan, secara diam-diam Bu Pak sing hayang nyaho mah. Dihancurkan anak muda, dihancurkan akidahna, dihancurkan akhlakna, dihancurkan pergaulanana. Ya Allah ya Robbana, tempo pergaulan budak ayeuna ya Allah ya Robbana semakin memprihatinkan. Beki kadieu beki ruksak nepi ka ayeuna nya pergaulan budak ayeuna nepi ka budak ayeuna nya buuk lagi geus teu wararauh budak ayeuna mah. Aya nu di Gararaya geus nya, aya nu di Boroman buukna teh, aya nu di Hejoan, di Konengan, heueuh sakalian we atuh teh Cikuran, kurupukan, cabean, godogeun jadi sebelah hulu, pugu-pugunya jadi sebelah hulu. Ieu mahnya di bejaan teh ya Allah ya Robbana gaul cenahnya orang barat oge di buuk-buukna di Beureman. Heuh eta mah orang barat. Rak di Hejoan deui kumaha oge orang barat mah pantes wae ka tempona. Da urang teh ieu Bupa nya manusia teh geus disampurnakeun bentuk tubuhna ku Allah, bentuk jeung rupa ku Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakin Allah geus ciptakeun jalma-jalma teh dina pang alus-alusa bentuk jeung rupa. Kunaon orang barat buukna beureum? Sabab awakna ge jangkung gede, irungna mancung, kulitna bule bodas, huntuna bodas, utahna oge roti, pizza, burger, hotdog, spaghetti, utahna ge nya Gararaya. Kunaon orang Indonesia ieu buukna hideung geus dipanteskeun ku Allah sakitu. Ieu mah nya orang lembur, orang Majalengka. Hayangan hayang siga orang barat buuk di Beureman mun siga Belanda kaduruk atuh sia teh nya. Awak jebrog, suku jebrag, buuk jabrignya panon borong bari uratan. Irung penghek, celik rebing, untuk koneng siga mabuk tai. Ninggam utah nu kaluar tumis oncom. Gua edannya uka pantesna mentak ayeuna pergaulan budak ayeuna ya Allah geus lain globalisasi tapi geus teu globalisasi pergaulan budak ayeuna. Tempo budak awewe ayeuna Bupa narareka dua rarani marake rok mini marake celana pondok luhureun tuur make pakaian anu teu pantes di tempona, marake pakaian teh anu can beres dijahit geus ditara rebus, tungtungna bujalna katemong kos obeng kembang diiklankeun. Geus eueuh ka era teh ya diayakeun di berbagai pakaian anu teu pantes di tempona. Ya Allah ya Robbana mentak pantes ieu. Malaikat Jibril bakal turun deui ke alam dunia saparantos Kangjeng Nabi pupus. Saur malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya akan kembali lagi ke alam dunia kurang lebih 10 balikan. Malaikat Jibril turun ke alam dunia di antarana Rabbul Haya minan nisa, dicabut diangkat rasa era awewe di alam dunia. Ayeuna geus balatak loba awewe teu boga ka era nembongkeun auratna, bujur ditemong-temongkeun. Leuheung ari artis mah ye bujurna bodas glowing mulus ngeunah di daleuna oge. Ieu ninggang orang lemburnya bujur nongtot geuneuk hideung deui.
sugan teh tato hapur digarum mending ngebul anyir buah edan boro-boro merangsang ningali lagi hayang najungnya jeung di budak ayeuna ya Allah ya Robbana marake celana pondok isuk ningin sok jogging teh nya ngalewat ka kiai ngabibita bitis ka kiai atuh dayeuh kiai oge normal Bu Pak ningali nu kitu mah abdi ge leuleus di bejaan ieu budak anak muda teh ulah make celana pondok gaul ustad gaul meh sehat heueuh sia sehat aing paur gaul we bahasana ieu budak teh nya malikeuna teh gaul ternyata ieu ditingali ternyata ieu gaul teh singkatan naon singkatanana gaul gaya urang leuweung naon cenah gaul teh gaya urang leuweung naon sok di leuweung teh monyet sok jawab sing tarik supaya kadengen ku awewe anu ngiklankeun auratna naon cenah gaul teh gaya urang leuweung naon sok di leuweung betul jadi lamun aya jalma atunya ngiklankeun auratna berarti eta teh anak buahna monyet bahkan ayeuna ibu bapak lain saukur nembongkeun auratna hungkul tapi ayeuna geus loba awewe anu berani menjual harga dirina naudzu seperti mana wanita malam PSK Jablay Sengseong Pecun yang sajabana nya pan ayanya sindiranana Karawang tempat berjuang Cianjur tempat bertempur parawan zaman sekarang susu bujur sesa batur tungtung nama bakal loba parabola parawan jebol ti heula eta parawan jebol ti heula betul mentak ade awas di dia parawan jaga kehormatan jangan sampai karayu kula laki yang mencari kesempatan dalam kesempitan kade seperti kumaha budak lalaki ayeuna baroga motor palus-alusnya lain dipake ngojek budak ayeuna naon dipake ngabonceng ka bogoh si eta mah nya dina jalan rataging haja si eta mah direm-rem we cekit tuh ari cek ka bogoh na teh make direm wae aya sireum lewat modus na teh aya sireum padahal mah eta teh lain aya sireum lalakina we hayang sunoto naon karena sunoto teh susu nonjok tonggong mentak awas kade awewe dengan ulah laki-laki yang mencari sunoto waspadalah jadi kade ieu mah rek awewe rek lalaki omat hirup kudu ati-ati sabab di zaman kiwari geus loba maling liang tai ih bener eta asli ya Allah ya Robbana loba jelema error bukan mah ih ayeuna zaman ayeuna ya Allah loba jelema ayeuna terkena virus LGBT apal LGBT apal LGBT teh tulisanna mah LGBT apal LGBT apal LGBT teh lain singkatan leupet gehu bala-bala tempe lain eta mah gorengan LGBT teh kieu bejakeun ulah LGBT elna lesbian awewe bogoh ka awewe deui awewe kawin ka awewe deui ih da suka gelai rek nanaonan atunya awewe bogoh kawin ka awewe deui lain rek ngadu naon rek ngadu gaplok rek ngadu naon meureunnya kade awewe ulah bogoh ka awewe deui naudzu lila terus nu kaduana LG nya gay homo lalaki bogoh ka lalaki deui lalaki kawin ka lalaki deui ih galila nya rek nanaonan atuh lalaki bogoh ka lalaki deui lain rek ngadu naon rek ngadu pedang rek ngadu naon meureunnya mun tah kade lalaki awas kade ulah bogoh ka sesama badot deui lain kunaon aing kabayang ke malam pertama nanya ka kamar dua nana meureunnya badot jeung badot aya kumisan dua nana di buligiran aya terongan dua nana anjir geuleuh
kade ulahnya. Terus nu katiluna LGB nya bisexual. Naon bisexual teh? Bisexual teh adalah awewe anu beuki ka lalaki tapi ka lalaki beuki deui. Terus lalaki anu beuki ka awewe tapi ka lalaki beuki deui. Buset. Beuki ka mana-mana meureunnya. Sigana dibere gebog cau di bolongan dikereyeung sigana teh. Naudzu. Terus nu kaopatna LGBT nya T-na transgender. Naon transgender teh? Awewe anu hayang jadi lalaki terus lalaki hayang jadi awewe. Nu tadina awewe nepi ka operasi puluhan juta dikaluarkeun jadi ka nepi rupa lalaki. Terus nu tadina lalaki nepi ka operasi puluhan juta operasi plastiknya nepi ka puluhan juta dikaluarkeun nepi ka jadi rupa awewe. Naudzubillahi min. Mentak ya ayeuna ya Allah ya Robbana. Bencana geus datang ngeureuyeuh. Ulah nyalahkeun ka Allah. Lamun Allah nurunkeun tsunami, ulah nyalahkeun ka Allah. Lamun Allah nurunkeun gempa bumi, longsor, banjir bandang jeung sajabina, ulah nyalahkeun ka Allah. Tanyakeun ka kelakuan manusia, tanyakeun ka Bang Ebit. Kumaha Bang Ebit? Nyanyikan ulah rek nyawer mah. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Abdi nyanyi meni tepuk tangan ieu teh nya. Telat hayang nage tadi. Mentak kadenya tapi insyaallah di dieu masih dijauhkeun tina virus LGBT. Para pemuda-pemudi sing soleh sareng solehah, amin ya robbal alamin. Iya ibu bapak hoyong teu gaduh putra putri anu soleh solehah. Entos dididik tacan. Lamun hoyong gaduh anak anu soleh solehah, didik anak teh ku didikan agama. Sebab ngadidik anak teh kewajiban orang tua. Wayajibu alal abai wal ummahati ta'limu auladihi. Wajib kanu jadi inung bapak kudu ngadidik anak-anak teh ku didikan agama. Jadi kewajiban orang tua kudu ngadidik anak-anak teh da sabab anu nyeunage orang tua. Lamun budak ya henteu dididik ku didikan agama, engke budak bakal dijurungkeun kana neraka. Samemeh nepi neraka minta dihadirkeun orang tuana. Cek ieu budak ke heula atuh malaikat, tong waka diasupkeun kana neraka. Da abdi teh gaduh orang tua. Gara-gara abdi bodoh kieu teh, gara-gara abdi doraka maksiat kieu teh, gara-gara orang tua henteu ngadidik. Ayeuna minta dipanggil inung bapana dipenta pertanggungjawaban ku anak di akhirat. Sebab anak henteu dididik bakal jadi musuh terbesar di akhirat. Tapi sabalikna buka, lamun urang ieu boga budak anu soleh-solehah bakal nulungan kanu jadi inung bapakna. Betul? Mentak yeuh mudah-mudahannya murangkali di dieu nya para pemuda-pemudi sing soleh sareng solehah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah ibu bapak, ayeuna masih kana sasi Rabiul Awalnya dina kelahiran Kangjeng Nabi kade urangnya sing seueur maca sholawat. Nabi pernah ditanya ku sahabat, ya Rasulullah, saha jalma anu bakal menang syafaat ti Gusti ya Rasulullah? Saur Kangjeng, jalma anu bakal menang syafaat ti kaula nyata jalma anu sok bibirna selalu basah membaca sholawat kepadaku. Mentak kade urang di bulan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sing seueur maca
Sholawat. Makanya yuk sami-sami kita maca sholawat. Siap? Salatullah salamullah salam. Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Illahi limil ummah minal afati wan niqmah wa min hami wa min humma bi ahlil badri ya Allah. sarang sadayana. Salatullah salam ala taha rasul. Ya Rabbi bil Mustafa beligh maqam Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sarang keluarkan suarana. Ya Rabbi Bibil Mustafa beligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Kira-kira kahartos nepi ka dieu kahartos. Alhamdulillah. Pamitos kahartos rupina sakitu tisim abdi di alap cekap. Hapunten teu tiasa panjang lebar deui nya. Margi nu panjang geus aya di lalaki, anu lebar geus aya di awewe. Hapunten nya sakitu di alap cekap, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Nyuhunkeun dihapunten dina sagala kakiranganana nu saena mungguh dongkapna ti Allah, anu awan anu kalepatana mungguh kahilapan sim abdi. Aya pita dina bilik aya soang diasupkeun panitia kuring rek balik eta bongsam geura siapkeun. Biasana ieu mah di Bogor mah biasana. Ari di dieu teu biasa mah biasakeun meureun nya. Pileleyan sapunyiri pegat simpai patorai pasti panggang lain waktu patepang deui. Jamaah sadayana tolong dong angkat tangannya ke atas, anu teu diangkatkeun bau kelek pokona nya. Entos sadayana entos sok sing luhur. Dadah. Rekalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.